pancake. Lihat nih dong. Ngaca heula ah. Ya elah ganteng amat Bang Aing. Kabersihnya nih pengki. Urang erek eta. Ngedetin si Rindi. Neng Rindi maksudnya. Erek eta. Amang sareng Neng Rindi sang pujaan hati Joy. Ya kok bersih pengki. Mana kan tos bodas motorna. Kayak muka Neng Rindi. Bodas. Tapi kan bana hidungnya. Jika muka aing atuh. Tapi golilah. Dah hidung gesok Neng Rindi mah muka ngangenin. Rajin amat coy. Ya rajin, adatna tuh udah mau kudu rajin ya mah. Nyane rumah motor, kayak udah tuh kopinya. Ya Allah sih. Bantuan mau coy. Bantuan ojek. Bantuan nyelok kan bare udah jeung ngopi aing. Paras yang makin lain rek bantuan aing itu motor aya bae jeng. Joy ngopi tah. Ye leuleus awak yeuh. Karek isuk datang ke Depok euy. Oh nyesok Pak, dia lantai. Kangkung ya, tinggal bersihin. Oleh kapretan yang Rindi. Gaya teuing deh. Wih, kebeneran yo. Air Depokan. Air mau kopi kok. Mata kan itu kopinya. Uyup kok. Mantep nih euy. Rokona eta. Kebiasaan sama tuh, beres kopi. Ada bukan. Iya. Nah, aja dan dibuka ya dah. Apa gila? Sok. Gila mikirnya. Aduh, mahnya deh tahok ah. Nah, terus lah, balik lah. Pada bus menang kopi jeung udah aing mah. Karena datang. Balik. Oh, harus menang kopi aing. Nuhun. Siap. Joy. Jeng. Kebiasaan udah ke baheula kudu menta udu dan geus meunang udu kopi balik wis. Ya, sekarang apa sih jeng bae. Budak teh. Sama kelakuan harus gitu. Beureum. Eta ieu heula cikopina heuh. Wah, boga abang bu pengertian nih. Adina capek, nyangkel, Atuh ada yang apel. Atuh. Anjing. Udah tuh. Nikmat. Tahu di kata. Mana? Nah, Siang. Lu abang bro teh karek dongkap di Depok. isuk pan aing sedap. Nyampe isuk pisan. Atau abang bro depan capek, lelah, letih, lesu, mending istirahat. Baru abang bro terek apel ke ayang beb. Oh, kan. Istirahat lah bang. Siap. Ngopi lah ah. Langsung sama motor ya. Assalamualaikum. Halo Joy. Assalamualaikum. Kemananya teu araya? Halo Joy.
mana kan dia awe pura nyampuran kayak masalah laki. Non mana kan dia? Bade kau Joy na ya. Deu aya, tos ayeuna nian pulang bae. Sampai lah dia mau disatujui. Wah, dia moal. Maksudnya naon ah? Tos pulang bae ayeuna mah pulang. Non teh, masa anu ganeng tadi. Geus ayeuna mah ieu. Intina aing bisa tunjuk. Maneh bubuhan siring teh. Oke tanang yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah. Damang. Damang ah. Kajero. Assalamualaikum. Gila ya kajero. Nya siap. Duh, tamu jauh ya. Enaon? Ieu bade amangan kaneng Rindi. Oh. Ek minum heula moal. Boleh. Beb, Enan ah. dia tamu jauh. Pang bikinkeun minum atuh. Bade minum. Kerat sedapnya. Aduh, ya sasi nu datang, mana yang ngumpi teh pegawai teh. Geuning jigana teh nu datang bobo seungitnya tukang kamari buah hapek. Ari, nu piduit teh ka dieu be. Siap, teh. Kadeukeut naon ieu teh naon? Ieu bade ieu masihan ieu. Naon ieu teh ujang? HP kanggo neng Rindi. Aduh, mama saumur-umur karek dibere HP ku ujang anu kaset teh. Neng Rindi na ka mana? Ulah sok nanyakeun si Rindi waya kieu udah eta mah ngablu bae, bobogohan bae. Heng yang heuh maneh. Oh, Ka yang- bobogohan si Ojoy. Entos bade pamit heula nya mah. Mangga ujang kasep sih ka ditu didoakeun nya. Siap. Nitip salam bae kangge neng Rindi. Mangga tos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Helis, hayang apal tuh. Tadi pan anu ada tangan ka Imah si Rindi. Saha teh saha? Eta lalaki nya bodas, nya kasep, bawa mobil deui. Terus manehna mere HP di ka Imah si Rindi. Terus kieu. Teh istighfar ya Allah istighfar. Nya Elis ge apa ya Indi teh loba nu ngadatangan ka rompok teh. Tapi nya Elis mah iri teh. Masa sirin dibayani datangan teh Elis mah asa teu aya pisan nu ngadatangan. Mah nya teh kudu ka ajangjeng. Pan Elis mah terus teu aya rasa ka ajangjeng teh. Duh, karunya teuing. Emang ajangjeng resepen kitu ka maneh? Gini urang karek apal. Sugan teh teh apal. Ya ampun, teh tos lama teh pan si Indi kita ayah tadi mah ningali nuju masak di dapur saurna bade ngirim ke Aojoy pan lanjutna dongkap di Jakarta si eta teh Aci Wong anu kabogor hati. Aduh, gosip baru deui atuh. Gini urang karek apal informasina. Gini heulaan maneh lis. Ih, teu hayang. Geus urang erek pamit karena bejalin. Itu kenging teh ih ulah ya ampun teh Nendi karena gosip teh mani hebring teh padahal mah mau menang nanaon ai gosip teh dan jakal mere nyaho. Rindi. Nani aya naon nih? Tadi kalbat? Tadi nih saya kalbat. Terus si Rindi na teh Teu aya can leuwih panti tadi ge. ka mana? Duka teh ka mana budak teh tadi padahal mah amangna. Terus saya ngapal teh. Naon? Maneh mah ka dieu teh ngadon ngagosip bae. Tadi urang mah jeung si Ati di jalan, carita kieu-kieu. Cenah si Rindi gerek namu tapi diusir ku lanceuk na Ojoy. Manya iraha. Nya, tadi ge si Rindi kalah ceurik diomongan ku Aci Wong. Ah, syukur teh indah si Rindi mah hese pisan di omonganna teh. Dikiraan teh Teredes apal. Nya satunya, bade wih. Oh, muhun hati-hati nya. Mun.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, ini AA, Iraha dongkap, A. Tadi enjing, Neng. Oh, mangga tuh kalau A. Keluarga kumaha A kabarna? Alhamdulillah sehat, Neng. Ojoyna kumaha saurna? Rindi dicarekan ku AA. Tos saya make bae, Neng. Tong ngabahas soal ojeunya. Da mah kena abe Cikopeng. Kok AA Ciwong ngusir Neng Rindi? Kunaonnya? Oh, mohon atuh. Teh anu geus kedap, A. Mun. Ini kunaon? Di naha putus ganjang awojoy. Ini naha antu dicarekan ku mama tak pasti aja teh dedes. Henteu lius Rindi teh biasa minta. Besok aku sok ungkap ke saya naon dibicara. Ana awojoy lis. Manehna teu merestui hubungan Rindi sareng awojoy. Manya teh kunaon kitu? Henteu terang Rindi ge. Rindi datang baik-baik ke rumahna tapi malah diusir. Rindi sabar ya sabar, ngaran lagi hubungan pasti aya bae ujianana. Waalaikumsalam. Tadi ini kelompok A. Udah banyak. Rek naon maneh ka dieu awojoy geus nyarikeun hate si Rindi rek naon deui ka dieu? Jadi sudah salah paham lah. Rindi hanya nyari salah-salah awojoy. Udah dah. Jadi lupain aja ya. Enggak kenal. Mungkin Aciwong belum kenal Rindi terlalu jauh. Ya pasti. Yang agak gila orangnya. Ini udah makan. Udah nih. Aku nggak mau yang tapi. Mau yang banyak ya.